Iya. Mending keneh boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan daripada boga akun gawe nyerang batur. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu patepang deui sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like-na di tiap episodena. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karencang anu sanesna supados urang riung mumpulung sasarengan jina ngagagelan padaran dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos urang barendungan heula. Tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Ayo wae ari eta awewe ka mana leosna? Walau alam mang teh nyaho ah. Da inget-inget acan jiga nama. Lamun teh digeuingkeun ku Mamang Ejeung. Maneh mamit beureun kumaha kuring teh? Aya wae atuh dalam pantai laing mamil. Tapi keun beda geus kaliwat. Jeung deui geus puguh salamet aya keneh nyawaan. Hayu atuh urang balik. Kelanan mit. Aya naon deui atuh Jamil hayu balik. Makelana sabar. Kejadian ieu teh ulah naon? Ulah naon, Cang? Ulah diceritakeun ka sasanya. Geus we nu nyaho teh urang tiluan ah. Terus terang kuring teh era mung wiwirang 2 kali. Oh, tapi Jang, Mang Ari Mang euy. Bisi kejadian ieu teh tumi bade kanu sejen Mang mah. Jadi maksud Mang teh ieu kejadian rek dibejakeun ka batur, sakar ulah aya di korban gitu tah. Lamun geus dibejakeun kanu lian mah, batur bakal hati-hati jeung waspada tak kitu Jang. Duh, Jang, aya wae. Aduh Mang, ulah atuh Mang, ulah. Era kuring Mang, cek Jamil bari muringis. Memang alus mah si Damel lah. Sakali ieu mah karunya ka si Jamil Mang, bisi wiwirang, mangkaning bujangan keneh. Kumaha lamun eueuh nu daekeun dikawin ku manehna, pan cilaka meureun. Mang Ihin mikir heula mitra. Mikirlah sakedeung ngadenge ceritaan sambit tarangna meuni kerung akhirna ngarasa eleh sorangan. Sebab eleh sorang 2 lawan 1. Nyaho atuh ari kitu mah. Hayu ayeuna urang balik we. Nya hayu atuh Mang. Kade ulah babejanya Mang nya. Mit, si karunya kawing euy. Cek Jamil deui bari ujung nangtung. Dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat. Mitra kaum dangu cag heula urang tunda kaayaan di lembur baranang nyingkur. Ayeuna urang kocapkeun dina hiji wanci sore-sore di wewengkon leuweung Manyeti. Harita teh panon poe geus tunggang gunung cahyana teu pati panas kahalangan ku mega anu ngayang di luhureun gunung. Manuk recet di sarada angin leutik ngahiliwir nebak kana dang daunan.
anu peting arulang kawas silih gupayan. Dina kaayaan kitu demi Kunti nu ngagegeh leuweung manyeti teh. Manehna harita teh keur nyawang kajadian dina peuting tadi. Munggaran liar ti patempatan manggih pangalaman anu endah, anu mata kuaas jeung mata kadeudeyeun. Lantaran loba pisan jurusna menirupa-rupa, aya jurus entep sendok ajul gedang gerayam nilam kerecek marmot jurus monyet ucang angge. Malah ditutup ku jurus pamungkas nyaeta jurus bangkong sapintro nu teu bisa kapopohokeun ku manehna. Bagja keun aku paribasa hau naon ngalajukut jang diruru bau naon bau hitut nu ngajuru. pohara sagala rupa teh meuni asa karasa napol keneh dina pikiran eta Juri Kunti nu ngagegeh hiji leuweung galedegan di lamping gunung kiduleun lembur berenang ngingkur. Ingat kana perkara eta renghap Juri Kunti teh ngarenghap narik napas jero kumeta neureuyan ciduh sorangan kagoda kulamunan kagendam ku cita-cita nu teu munasabah. Penting ieu kesempatan hade. Teu meunang dilalaborakeun. Pita naon pita hideungna kalapa eta naon anu kembung dina calana. Kacang etek ngukui belutap tepi walungan. Kacang etek ngukui belut tepi walungan. Akang getek gerak cabut tapi lalaunan. Sanajan maranehna teu harapaleun kana jirim sabenerna diri aing, tapi ninggang paribasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok, tai cak-cak ninggang huntu laun-launnya dilebok. Kitu gerantes hatena Juri Kunti leuweung manyeti tekung silila mitra kaum dangu kaayaan teh beuki burit panon poe geus surup manuk beuki recet loba anu ngabring muru tatangkalan gardeh ting araclog dina dahan neangan pamondokanana. Tika jauhan kadenge sorat tonggeret utamana di Kabon Awi kuloneun leuweung gigireun lembur pentasieun walungan anu ngagulida geus sorana siuh awor jeung geus sora angin. Tekung silila berai cahaya layung hibar sumirat nyangan wewengkon sabudereunana jeung saangna nepi kana kakayon anu rupa robah jadi koneng umyang lir masinangling. Mega-mega nu ngayang di langit robah warna koneng emas dikalucueun. Kalayang lalai barijil gaya bag kalong laliar rek neangan hakaneun. Reungit jeung rametuk ge barijil sabab liarna dina wanci peuting. Gaya bag eta Juri Kunti leuweung manyeti teh ngagaya bag kaluar dina sarakanana. Hiber kaluhur euteup dina dahan kiara anu pangluhurna. Sora ngapanana peting caricit kawas anak hayam anu kaleungitan indung. Hiberna ngagedeber kawas sora bebek anu keur ngepakeun jangjangna. Terus panonna neuteup ka jauh ka tembong lembur baranang ngingkur ti kaanggangan. Anu cahyana peting karetip dipapaes ku lampu damar nu harurung luplap ka selingkuh kabut anu ipis. Tang ieu Juri Kunti teh ngalamun
jika nuker mikiran pilampaheun peuting engke beki dilamun beki penasaran dicipta-cipta dikira-kira jeung diwawaas nu akhirna boga niat peuting engke seja indit deui. Nya mangpeung aya kasempatan mangpeung wanci geus maju ka peuting aing teh kudu sabeuh resep nu ieu mah loba pisan jurusna Kitu cek gerendengna. Dihandapun tangkal kiara geus mimiti kadenge gaang reang disarada dipirik ku sora jangkrik ditemak ku cari cangkas sakapung kapeungeun kadenge sora cihcir dirungkun saliara gigireun batu cadas sora anjing babaung ti kajauhan peuting eta kawas kamari langit lenglang bentang baranang hanjakal bulan candemongan. Telila ti harita gayabag jurig leuweung menyeti teh tuluy ngagayabag ka handap. Geleyeung lempang ngalayang bari teu napak sejarek ngajugjug ka lembur baranang ngingkur. Leungeunna sidakep teu bisa ngeupat. Sakapeung balucat balicet dina sela-sela tangkal kai anu garede pika keungeun. Mitra kaum dangu teka catur di jalana ieu jurig kunti leuweung manyeti geus anjog ka jalan desa. Sirahna luak liuk jiga aya nu diteangan. Harita manehna mapatkeun deui jampe pamakena. Ngarubah wujud jadi awewe geulis. Awak lenjang beungeut rancunit make kabaya beureum disinjang batik. Hari awakna pepelenghiran seungit anu seungitna mampu ngagendam rasa suka rasa deudeuh rasa cinta ka sakabeh lalaki anu ngambeuna. Geleber ieu jurig teh hiber kaluhur tangkal kelor. Hiber kaluhur tangkal kelor anu tangkalna badag jeung luhur. Celek diuk dina dahana geus kitu mah naluhur tangkal manehna neuteup ka lembur baranang nyingkur anu geus rada rehe ku jalma nu lalaliwat. Palawargi kaum dangu ayeuna urang kocapkeun heula kaayaan di jero lembur baranang ngingkur. Peuting beuki jempling saban tatangga geus teu kadenge anu ngarobrol. Diburuan geus langka nu rumingkang. Rata-rata geus ngerampih ka imahna sewang-sewangan. Barudak geus sarare tibra teu aya anu nyarita. Jangkrik reang patembalan jeung baturna sora gaang patarik-tarik ditema ku sora simut gadung sakapeung kadenge sora manuk beuk di kebon awi. Langit lenglang bentang baranang pating karetip panting kariceup jiga nu keur silih eletan jeung pada baturna. Nya dina kaayaan kitu kalong tinggal abag lalai ting kalayang nyamber mangsa keak-keak sadap reak di kajauhan. Kocapkeun di hiji imah
anu pernah na teh di sisi lembur beh kidul. Harita teh aya nu keur gunem catur duaan ting gerendeng bangun anu dari naker. Ngomong nama tepati tarik kawas nu sieun kadenge kunulian. Tapi dina kekecapan nana loba anu peures. Kawas-kawas keur pasea parearea omong. Horeng si mana horeng salaki jeung pamajikan. Neng Mumun jeung Jang Dede anu keur pacental-cental parabut pamadegan. Itu ieu pada hayang menang da rumasa yen dirina anu bener maklum rumah tangga anyar keneh. Umurna ngarura keneh kurang luang jeung pengalaman. Atuh dina aya pasoalan teh babari pisan ngadatangkeun pacengkadan. Ya Akang, ayeuna mah teu kudu loba omong. Geus we urang papisah heula. Akang balik ka imah kolot Akang. Kuring gerek mulang ka imah kolot kuring. Arek mulang ka emak ka bapa moal cicing di imah moal. Kelanan atuh. Sok mabawa karep sorangan dari Nyai. Urang teh kudu kepi-kepi pisan mah. Kelanan atuh ye. Era ku kolot, era. Matak naon mun urang silih elehan, silih kanyahokeun kaya. Naon hesena? Ceuk lalakina nembalan dari abisan. Hah, naon hesena? Kawas babari we Akang mah. Kawas babari we Akang sorangan anu teu beunang di bawah badami. Naon? Akang sorangan anu teu beunang di bawah badami. Akang sorangan anu mawa karep sorangan. Teu beunang di pepelingan. Ulah sok pinter kodeng ada jadi jelema. Ulah hayang menang sorangan. Geuleuh. Itu eta kalah ngawal-walkeun kanu jadi salaki. Ya heuh, Akang mah diajak ulin ka indung kuring embung lobana keur alesan. Dititah usaha mumul kana gawe talangke. Dititah nyieun channel YouTube talangke. Tuh tempo Mang Anggang ayeuna tuh. Rajin ikhtiar nyieun channel YouTube ngadongeng. Bisa ngahibur, ngababerah manah batur ku dongengna tuh. Ari ieu mah Akang. Pirajeunna nyieun channel YouTube teu payu, eueuh nu nongtonna. Ari taun mun komentar di dongeng batur ngarusuhkeun ngahina kana dongeng batur ari sorangan teu mampu. Cager Akang teh. Dasar si belang sia. Kudu dinangna didengde wae kawas bolon si. Kawas bolon kudu hayang didede wae. Anggur jualan misro ka itu jualan misro. Naon? Jualan misro ka itu. Hirup teh cungklang cingklong, cingcangkeling manuk cingklong cindeten. Majar teh subscriber dongeng geus ratusan ribu ari pek teh cindeten blos ka kolong eta mah dala. Blos ka kolong bapak satar bulanang. Nah jadi mau bawa ka dinya Nyai. Tuh dah kahol. Ari dahar Akang mah kapanan hayang ngeunah wae. Naon? Ari dahar hayang ngeunah wae kapanan. Nah rezeki teh turun ti langit. Mana sina tukang sulap. Jempes ya. Tuh kudu loba bacot. Da kami ge ngarti kana urusan eta mah. Urusan ekonomi. Tapi coba pikir kumaneh usaha teh usaha kana naon atuh. Sia. Tani teu boga sawahna. Dagang teu boga modalna. Ka kota eueuh tuturkeun. Jadi pagawe negeri teu boga janajah. Ijazah sia belagu lain janajah ijazah. Oh ijazah aing ge. Alasan wungkul eta mah. Meni worobol ya. Jengkol mah aya usumna dala. Da ekol mah moal aya beakna. Manggas kuring barek balik. Cek si awewe bari tuluy cengkat sup asup ke kamarna beresan papakean tuluy dibuntel ku samping kebat. Lalakina teu bisa ngahalangan kalah kekerot bakat ku ambek kana dirina ambek ka pamajikan ambek kana nasibna bet diparengkeun sagala tuna jadi weh pamajikanana ambek-ambekan.
Tekung silila jurut pamajikanna turun kaburuan gedig indit murukai mah indung bapakna. Estuning taya kasieun taya kahariwang dek kajurung ku nafsu teh. Lalakina ngajanteng dina golodog mencerong ka pamajikanana anu beuki lila beuki jauh. Les teka tenjo da puguh geus peuting harita teh. Poek mani marodong. Sinurus tonjo menit temere pisan kesempatan pikir mikir. Hah, nasib iraha turek menang pagawean atuh. Dari kudu kuli macul deui mah bosen aing teh. Kitu cek lalakina gek diuk dina bang barung ngejentul ngahurung balung bari baluang. Palawargi kaum dangu paingan cek omong kolot. Ulah sok ngalamun mata kausap setan kitu deui nu teu miba ka eta lalaki. Keur ngalamun kitu bet ngadadak boga pikiran goreng. Hayang ngabudalkeun ka keheulna ku jalan rucah hauntah nganteur hawa nafsu. Lah, tibatan mikiran kasusaha teh mah. Mending kana neangan hiburan sialah. Paduli teuing rek kitu rek kieu ge kumaha engke we lah. Kitu pokna terus turun keburuan. Cul wa imah-imah tadi palire pantoge tadi tulakan bakat ku baluang hate. Eta lalaki lempang mapai jalan bari jeung teu puguh tujuanana. Estu lempang sakaparan-paran nuturkeun indung sukuna. Mitra kaum dangu teu karasa gok ka jalan cagak reg eureun ngahulang mikiran pilampaheun. Ae kudu kumaha aing ye ka kaum atawa ka ulang sari kitu. Ngomongna terus tanggah neuteup langit nyawang bentang. Geus kitu ngalengkah deui tapi karek geus sababaraha lengkah breh jiga anu keur lempang sorangan. Katenjo ngelemeng kecahayaan cahaya bentang. Reg eta lalaki ngerandeg. Panonna melong kana kanu keur lempang beuki lila beuki deukeut gok amprok. Manawi teh daya jalmi. Cek eta jelema horeng hiji awewe ngora keneh. Bukna ngarumbai panjang ririaban katabak angin peuting reg eureuna. Pareup hareup jeung si lalaki. Asa atuh ieu teh. Bade ka mana ari urang? Atanapi mulih ti mana? Ceuk eta lalaki. Tumanya bari merong hayang sidik kana beungeutna meureun. Tapi da poek anggar we teu kaciri ngan geus bisa neguh yen eta awewe teh ngora keneh da beda dina sorana. Abdi teh ti lembur Sukaraja. Bade kacikeusik nanging poekeun di jalan. Tembalna dari anaker ngan hanjakal tengah bejakeun ngaran. Duh, geuningan ludeungan. Nah, teh aya anu ngarencangan. Sanes ludeungan ieu mah kapaksa. Dau pami terang bade poekeun mah moal cios mios, kajen bade mondok wae. Atuh kulam we dirompok engkang. Ceuk si lalaki. Kawas anu lapar manggih dahareun. Geus teu mikirkeun naon-naon, pokona mah asal nafsu katuturkeun we. Ya puguh lir anu ditonjok congcot atuhun pisan si awewe teh. Mun berang mah bakal katara beungeutna marahmai. Bari seri leutik tanda ning bunga. Isin atuh bilih ngaganggu. Da aya sasaha dirompok mah. Mun akang bungkul, hayu urang karompok hayu. Ulah angkat nyalira bisi kumaha di jalan. Era Kang. Moal hayu geura yuk. Isin. Tong isin. Hayu geura yuk. Akang mah gaduh cau karak menang ala geura amis teh. Cau naon Akang? Cau muli. Hayu geura. Tos arasak dikabitaeun teh. Alim cau muli mah. Nah hoyongna cau naon atuh? Hoyong cau Ambon. Tiasan we. Cau Ambon dikurangan Akang. Ari kitu. Nah, naon cau Ambon dikurangan teh? Nyali miring sareng Akang.
pasti Nyai bade nyebatkeun Cau Ambon di korangan kanyere ka pipir-pipirnya. Kumaha? Pasti Nyai bade nyebatkeun Cau Ambon di korangan kanyere ka pipir-pipir gitu. Kalaki Ambon sorangan ari Nyai teu pikir-pikir gitu. Akang tiasaan mane lucu ka Mas Mang Anggang we akang mah keur kasep teh sok ngabodor. Mitra kaum dangu eta awewe mimitina mah jiga nu nyawe tahan harga. Tapi lila-lila mah teburung daek deta nu diteangan. Atuh teu jiga anyar pinanggi. Terus we duanana lempang murukai mah si lalaki malah make jeung silih cecekalan sagala. Bangun anu geget naker. Sora jangkrik reang patembalan. Angin peuting ngahiliwir ngulinkeun buuk anu ngarumbae panjang. Bentang ting karecep ting karetip ngintip anu keur paduduaan. Jegug sada anjing ngagogog, tapi anjing bodas buntut. Tas ngagogog teh terus mantau teu wani deukeut. Atuh nu duaan teh kebat lumampah nu akhirna jog kan dijugjug. Tah ieu rompok akang teh ieu. Mangga kalabat yuk. Cek eta lalaki samea naker. Nuhun Kang. Ku ararisin. Nah moal naon-naon. Moal da teh sasaha? Teu aya sasayung. Saurna tadi hoyong Cau Ambon. Nah gaduh kitu Cau Ambonna. Gaduh atuh. Malah tos seuras pisan ye. Teu uni. Tembal si awewe beri imut. Kalacat unggah blus ka tengah imah nuturkeun si lalaki. Panto ditulakan ti jero. Lampu cempor senuna di gedean atuh brai caang di tengah imah teh. Si lalaki ngareret ka semahna nu geus diuk deukeut lawang. Ana breh teh menibun celing asa teu percaya kana tetenjoanana. Lantaran eta awewe teh geulis kawanti-wanti endahna kabina-bina asa hese neangan pitandingeunana. Sajongjongan mah si lalaki teh colok bengong asa teu percaya kana tetenjoanana. Jejantungna ratug panonna olohok meuni teu ngicep-ngicep. Kang, kunaon netep ka abdi? Cek eta awewe bari malik netep sorot panonna seukeut asa tembus kana jajantung. Tenan naon. Ieu damar ageng teuing seuneuna ieu. Bilih kana pangabung ke nyocok hadideung. Urang alitan dewe nya. Bilih mata hideung kana pangabung. Cek si lalaki nu samar pola. Tapi hatena jadi bunga sugema asa karagragan bentang. Serius atuh Kang. Raos keneh caang. Mangga atuh. Gek pribumi diuk teu jauh ti semah nu emok. Emok rekep naker. Emokna meni rekep. Sajongjongan jempe si lalaki bingung kudu ngomong naon ari geus kitu. Red ka kenca, red ka katuhu samar pola rampang reupeung. Ari awewena pok ngomong deui. Kang, nah nyalira we di bumi teh. Nyalira we sorangan teu gaduh rencang akang mah. Cek lalaki sumureuwas terus ngarekepkeun deui silana. Teu kagungan putra. Putra. Teuy dadak. Bujang-bujang putra. Bojo geta can gaduh. Pokna kabohong meuni teu eulem-eulem. Oh gitu. Mohon gitu. Pamajikan teu gaduh, putra teu gaduh. Ari cau mah aya ye. Cek si awewe bari seuri. Cau deui aing mah. Panonna neuteup ka pribumi atuh lalaki kawas anu keuna ku tenung. Kesang tiis masahan tonggong jajantung ratug pikiran teu puguh rasa. Lila-lila mah beki wani nu hayeurna der ngobrol uplek naker. Sagala dicaritakeun mimitina mah nyaritakeun masalah umum we sailaharna. Kahirupan para patani, para padagang jeung sajabana. Lila-lila mapai kana kahirupan pribadi, kasusah, katugeunah, kabingung jeung sajabana.
nya kitu teh bae nyai sabenerna mah kakara kemanggih kabingung nu teu manggih tungtung ieu teh. Nah kumaha kitu Kang? Apan sabenerna mah Kang teh masih buka pamajikan ieu teh. Baru terus kumaha tuh Kang? Ke kuring diontro gede palang siang disangke pelakor Kang. Naon pelakor teh nyai? Kang teu hafal pelakor? Naon? Ya Kang, pelakor teh pencuri laki orang. Datu pisan-pisan mencuri nyai mah tuh. Kapan pamajikan akang oge geus eueuh nyai? Pamajikan akang oge geus eueuh luntat teuing ka mana? Ayeuna mah mulang ka imah kolotna. Tembal si laki dari pisan hayang dipercaya. Malah akhirna mah tera silih tembrakeun nasihat teh. Ngobrol beuki uplek. Atuh mitra kaum dangu beuki wanoh beuki wani malah si lalaki na ised-isedan diukna. Beuki deukeut nu akhirna padu tuur. Kang, Kumaha nyai? asa tiris Kang. Oh tiris. Sumohon. Nyatang tos satu hari tiris makan tenan. Da wanci beuki nyerek ka wanci peuting ieu teh nyai. Wantu ningu si malodo. Mana jauh teh Kang? Oh, ayeuna nyai. Nya ayeuna weh Kang. Bilih ka bujang peot. Kumaha nyai? Bilih ka bujang peot. Tembal si awewe. Tuluy silih tetep dek turna padu geus padu tur teh tuluy api-api nincak sukuna eta awewe. Ku awewe tadi ieuh dikejatkeun malahan tuluy diutak-utak. Atuh geus kitu mah suku jadi pabelit bari silih kicepan. Lila-lila ragamang leungeun apa tarema silih rames bangun deudeuh. Heuh ieu mah ngome-ngome eta. Lan mohon ngome. Leungeun lawargi patarema terus silih rames tuluy utak-utak mere tanda meureunya. Akhirna hiliwir angin peuting anu nyaksian kalayan jelas. Damang anggang oge nya tukang dongengna ge teu nyaksian teu terang. Ngan estuning angin we anu nyaksian teh. Nyaksian naon-naon anu geus kajadian di imah eta. Heuh boleh. Ngan angin anu nyaksian atuh si ibun turun remis geus baseuh mitra. Semohon baseuh kala kain nu leuleus ka ibunan marurag ngamprak teu daya teu upaya. Cag urang tunda heula kajadian dua insan anu keur nyacapkeun asmara. Ayeuna urang kocapkeun anu pundung teh. Harita teh pamajikan si lalaki ngagedig indit mapai jalan satapak mipir sisi gawir. Jog anjog ke hiji imah. Katara caang kulantera anu ngagantung dina sisiku. Di jero geus jempling nu boga imahna geus sare tibrah. Blik-blik sadanu lempang rusuh dipiri ku sora jangkrik dijajabkeun ku angin peuting nu ngahiliwir. Kalacat eta awewe teh kana golodog terus keketrok kana panto. Gerok nyalukan nu jadi bapana. Apa? Pokna bari ngajanteng di golodog. Sakali dua kali mah eta nu nembalan ngan nu kerek jadi jempe kawas anu kageureuwah. Pok deui eta awewe teh nyalukan bapana. Apa? Bari ngatrokan panto. Ngong aya nu ngomong ti kamar, sorana meuni ngagerem jeung semululungu deui. Saha eta teh? Kuring apa? Anak apa? Kuring teh saha? Pokna deui. Heuh teu percaya kitu we malum kolot salawasna hati-hati jeung waspada. Kuring mumun. Cek eta awewe. Orang nyimumun karena teh. Oh, aya naon penting-penting balik apa? Cek bapana bari terus bijil ti kamar. Kalau terak mokeun panto, brai muka blus awewe nu ngaran mumun teh asup. Atuh bapana olohok nenjo anakna mawa gembolan teh. Tapi memeh nanya nutupkeun heula panto terus malik anakna nanya bari lempang lalauna. Aya naon momol penting bawa gembolan.
adiknya nyabaan maneh teh. Sanes saja apaan? Apa sanesnya nyabaan? Adik gitu. Momon geus teu kuat rumah tangga jeung Kang Dede teu kuat. Lagu daun diusir maneh teh. Iya. Tembal siapa we pondok? Kulang aja si Dede. Ulah sambat kali aya sia. Kawan supanggih di jalian we kana kaing teh. Rasakeun sia Dede dasar belang sia. Cek Bahdira bari terus bukakeun lawang. Gejrik lempang bangun rusuhan. Waktos nakabujeng CF Mitra. Cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teunden dihandeuleum sieum, gesan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Sunda Komaraan Parengkul seniman Berhargu sarjana Dina widang karawitan Kirang kumahanya karawitan.